Yoy Pisan. Raksa Art Production. Pira wayah kieu geus jam 5. Biasana mah karek pukul 4 teh geus kadenge toke tatangga teh disada. Tapi ayeuna mah simpe pisan. Ma, syukur ma ayeuna katingali keur salse sarta awak ma sehat sanggeus balik ti dokter 2 poe anu kaliwat. Sok lagek diuk aya picaritaeun ngeunaan masalah pribadi lain pribadi urang tapi pribadi anak urang. Betah di dinya. Tunah heula ka kaputna. Kayak apa nginum heula ame salse adi dehem mah moal bisa leungit da ciri khas eta mah. Kamana budak urang sirika? Tiap-tiap isuk atau pas sore geus tara aya di imah. Ari dicaram, paling basah. Teu kudu pipiluan urusan budak. Dicaram nyarita dengan ukur cukup kumangga tapi berjengprak dilaksanakan sakahayang hatena. Geus heula. Soal liar mah teu jadi persoalan. Lamun bapa nyawang nyoreang kana mangsa 4 bulan anu kaliwat. Henteu ari nyaritakeun kaduhung hanya kajeng menyesal mah. Ngan lamun bapa ngaraga dada bapa sorangan sarta bisa nyebutkeun tamaha awak sorangan henteu teu bisa. Oh, ngarti ibu ge Pak. Masalah sirika jeung salakina anu teu bageur. Ke heula, keunekeun urusan bapa. Kunci heula pantob. Kunci heula. Tah sanyanyana sumawana cek agama hukum pasti sanajan cek tatangga oge hukum anu diraba-raba kacida salahna. Sabab geus jadi istilah sing saha-saha awewe goreng ngaulaan ka salaki eta teh disalahkeun ku agama sarta kasebut pamali jeung doraka. Ayeuna Ngeunaan anak urang sing heula entong sok kadoda ribu. Anak urang teh sirika ting pedah cek urang wae cek indung bapana. Alus tangtung hade laur geulis rupana ngan salah tekad jeung lampahna. Ari ngaran salah tekad aku lampah teh lain anak urang cicing jadi awewe anu teu bener. Lain sok resep awewe anu liar peuting ngan patali ku ayana rumah tangga laki dabi anu teu beres roes. nya, tapi itu akibat ka urang-urang keneh Pak. Cicing heula. Bapa oge lamun bapa nyawang nyoreang kana mangsa 4 bulan anu kaliwat, bapa teh moal bisa disebutkeun kaduhung. Bapa ngarti karena masalah kebebasan barudak pemuda-pemudi di alam kiwari nu disebut bebas memilih. Tapi nu tinggal ku bapa teh akibat jeung akhirna. Ari nyarita jeung ibu mah itu moal beres anya nama leuwih hade sirika ayeuna urang gorowan bapa langsung tog mau nyarita. Rek kahartieun atuh syukur cenah henteu terserah malah kawajiban ari kolot maka anak geuning ceuk urang anu pinter bahasa kawi mah wong tua dadi wiwitan wong enom darma ngalakoni kolot wajib mamatahan anak nu kudu ngalaksanakeunana. Tah urang mah sarua pada pinter ngomong. Nya atuh da meni undu baru tapisan ti bare toge. Keun heula. Tuh sidika ka dieu. Nyai, ka dieu. Ka dieu lah cu. Ka beneran ieu. Tadina abdi teh bade ka zaman heula. Keneh heula ka zaman mah. Ke daya keneh waktu salat maghrib. Nya da ari salat mah kewajiban gitu Pak. Lah, entong mah nyaritakeun salat kewajiban. Lamun urang bisa nyaritakeun salat kewajiban, ari ka salaki kumaha, Ci?
Ci geus pugu ari salat mah tihangna agama eta mah aqimus sholata lidzikri cek ajengan oge tihangna agama lamun nyai bisa nyaritakeun kewajiban ayeuna nyai kalau jadi salaki geus 4 bulan leuwih kumaha carana Yang telepat abdi tapi lepat bapak Entong bari nangtung atuh sok yuk geura lah ari barudak ayeuna kolotna kursi budak dina meja ge ye nyai teh meunang ngurus bapak ti lemut menang nung inung ti sabulan teh ka 8 bulan teh ka gubrak olahraga bambainya ngompol nya geus rupa geus heulakeun tong nyaritakeun ngompol da urang diosok ai ngompol mah ayeuna nya lamun dipikir mah atuh coba mana arana teh heueuh ye nyai geura dengekeun maneh teh di kanung heueuh entawa ka di kanung samemeh nganung teh meureun nyiram nyiram keur nyiram teh utah uger ngarasakeun ka sabal kalieur jeung kalieur hawana kana haseum kana sanggup pait eta teh waning kumaha hayang boga anak geus papasten takdir bagja ti Gusti Maha Agung geus teu dipikir masalah kitu mah geus nasib awewe mah kudu kitu ngalaman ngancing atuh nyai teh geus bete kumaha coba dikan deui nya memeh nganung teh meureun nyiram nya dina keur nyiram teh ngarasakeun kapeurih ka nyeri jeung katugeunah segala pait kudu haseum mural sabal nu aya coba ieu nyai memeh nyiram entong geula entong memeh nyiram mah salah memeh nyiram entong coba ayeuna Gusti nu Agung nyai mah teu era-eraeun nyai mah teu ngahargaan kana martabat emak jeung bapa di dieu emak teh boga nyai hiji teh cek urang Jakarta mah merasa bangga hatiku ini heueuh cek istilah di kampung mengarasa reueus boga anak teh sanajan cek batur goreng cek mak mah nyai teh geulis alus perlentengan cing ulah runtuh ku akhlak rentas kulaga ari sabab cicing keula inung maneh ari ngomong neng terewelangkeun ku bapa abdi bade ka zaman heula Pak gewi ti zaman cicing keula dengekeun bapak teh sanajan mineng nanya tapi benang disebutkeun poe ieu poe anu pangakhirna bapak nanya kana masalah pribadi Rika Pak geus bosen deui Rika teh kumaha geus ngarasa bosen deui bosen kumaha tiap saminggu sakali 10 poe sakali setengah bulan sakali bapak keukeuh wae sok nanyakeun masalah rumah tangga ieu kesalahan bapak sorangan nah atuh baheula Rika teh make dikawinkeun ka Kang Arma Rika geus nyarita teh suka boga salaki ka dinya sarajan emak jeung bapak doa sarajan emak jeung bapak rujuk tapi Rika mah teu hayang mah sarajan cek emak teh beunghar loba banakna Allahu Akbar Gusti Maha Agung saksina bumi jeung langit abdi teh suka teu bogoh ka Arma teu hayang malah lamun inget tina 4 bulan anu kaliwat waktu ngalaksanakeun pertikahan haleang masinen anu di panggung teu matak jadi senang malah namahan bingung anu kuci mata anu ngalemerek maseuhan pipi kareneng diuk dina kursi puade disawer teu kaciri nu nyawer mah kaciri beasna we nu maruragan teu bisa nyaritakeun teu bisa ngagamarkeun kumaha hancurna perasaan Rika oke bapak teu suka Kang Arma teh Pak teu bogoh teu suka teu hayang bapak teh tiba oge kawin teh kapaksa ku bapak da bapak harita nyarita lain-lain Rika teh kudu keukeuh wae kawin ka Kang Arma ayeuna buktina geus kieu Rika teh boro-boro hayang hees ka hiji hayang sakamar ngahiji ngaladenan dahar sakalin digoroan izin sebel Pak geus gampang aya izin sebel mah heula ku bapak teh asal mah disabaran bapak ulah nyarita kitu lamun bapak minta pertanggungjawab Rika minta pertanggungjawab emak jeung bapak tamaha baheula bapak tamaha baheula emak kawinkeun Rika secara kapaksa makin juga secara kapaksa ieu nyalahkeun ka kolot teh kemana rek dileungitkeun kolot teh keur nyiram sebel geus heula teh nyiram deui tadi nya mana teu ditarimakeun pisan ka nyaah teh geus tah make kadeudeuk ka geugeut ayeuna mah geus leungit kan ieu lebah ka nyaah kolot
Nyai teh di kandung ti sabulan 2 3 4 5 genep 7 8 gubrag geus orok. Geus orok teh masih kena ngaripukeun kot kawajiban jadi inung heuh sugannya atuh mah hayu ka inung. Geus ulah cici. Geus maneh mah sarua jeung pasti jeung tetangga. Ayeuna bapak rek nanya sakali deui. Ieu teh ka alma teh kieu wae saumur-umur ka salaki. Tupeulieun atuh cara batur. Tas kawin deh dug sare ngahiji. Angalna anu kanal gugulingna anu beunci saprena anu marele ngahaja bapak teh ka bedag meuli minyak seungit meuli minyak seungit. Ngon di dangdanan. Lumrah we jeung batur anu kawin dihias diwarna-warni belannya mah desel waktu hajat 3 peuting hajat sapeuting desel mah dipake 2 peuting bisi nyai hayang bahagia hayang make listrik beureum hejok panen anu 5 watt di kamar buktina geuning sagala kasadaran kolot teh anu nganyahokeun kana kabahagiaan berbulan madu anak helas musnah teu ditarimakeun Akibat salah bapak. cicing heula lain akibat salah bapak. Yeuh nyai, pangdoraka-dorakana jelema lamun teu ngaula ka salaki. Ari teh suka, ari teu bogo pak. Baheula rika kungsi nyarita ka bapak. Ijit sabala boga salaki ka dinya emu. Dari ka teh atuh boga idaman hate. Boga panyeleukan. Geus boga tujuan keur batur hirup. Tapi bapak maksa rika kudu kawin wae ka Arma. Arma teh nyaho pak asal geus dikelari lah. Ayeuna maksud? Mun bisa, mun bapaknya ka Rika. Rika supaya keluar ti Kang Arma kumaha we carana. Beda jeung urang baheulanya Pak. Heeh, urang mah mameh kawin geus beres. Nyarita teh kadengin da goreng nyarita kitu teh. Maneh mah kosok nyaritakeun pangdidikan. Menihara rese ku kalau teh di ngoni ngeunah-ngeunah hajat belaan sawah nu lebak dijual nu tongoh dijual kalapa tilu tangkal dijual dikibikeun dijual ka tukang anu euteun ka open tapi eueuh nya panerimaan teh belaan diolang ti mana ti ditu di surat onangan geus nyebar ka ditu ka dieu ngawiwiran pisan nya mah tangkanya nama kalau teh nya ieu basa hajatnya itu nya itu teh nyaho sawah anu ti aki ece teh dikaluarkeun. Nepi ka ayeuna teh katebus deui. Tuluy sawah ti ieu ti uki beak. Cita-cita teh penasaran beak sawah beak Tegal beak kebon kalapa ge. Asal anak teh jujur bener, kari-kari halas beakan. Nyai teh bener rumah tangga. Nya tapi salah emak. Geus tong nyaritakeun kebon kalapa, ieu nyaritakeun geus beh kieu we yeuh. Geus kajadian kieu. Yeuh. Nyai teh sieun doraka. Abi teu ngarti naon doraka jeung pamali. Nyai nyaho kana kawajiban. Abi nyaho kana kewajiban. Naon kawajiban hirup? Kahiji, Salat, 2, zakat tahun aya pakeuna. katilu, Sedekah kasahanapeun ka fakir miskin. kaopat, Hirup bener jeung sasama. kalima nu pangpentingna. Bu, ya. Bu, kalima nu pangpentingna. Ngaulah ka salaki sama salaki teh tangan dunya akhirat teh nyai teh kudu nyaho sing saha jelema anu teu ngaulah ka salaki teu ngaguguk kana kewajiban ka salaki teh tah dahareunana ngarti henteu urang anu ngokolakeun anu olahna salaki nu usaha coba emak mah aduh hancur perasaan teh tersinggung kuningali salaki nyai coba arama mah dah balik ka Bandung sakali ti Jakarta kurunyung teh dina si jing-jingan teh rupa-rupa kaya ning pakaian keur nyai samping keur nyai kadaharan keur nyai apal anu car nyaho teh mah teh kana apal ka nyaho teh anu kudu cengkir buruk jeung cereme lobi-lobi ana jo teh anggur kurang kumaha salaki menyaeun jeung sabar paribasa ditanya ku emak ujang heueuh hampura we anak emak teh kitu ngan ukur sakieu ngajawab teh keun we mak cenah sugan bulan engke cenah sadarna tuh kurang kumaha salaki mah. Aduh Gusti, ieu mah heueuh boro-boro maneh teh daek HS kahiji dicidikeun teh. Sakali nu ditahan tereusan eta ge cai, maneh miceun beungeut ka balieur nyerieun teh harus laki doraka nyai geura. Eta kumaha rasaan teh urang teh lamun apake salaki teh? Iji we mak, sebab teu hayang malah tong sina ka dieu we mak mung Rika teh lah.
Dari cekurang mama rupa arama teh teu goreng. Nya jangkung. Heeh, arama malah jangkung. Dipanang atuh banakna sakitu mah nya euyeub. Iya, usahana maju. Atuh kami toha heeh, nganyahokeun mitoha teh kabeuki teh anu. Sor tiap minggu kabeuli teh mah teh nyai. Coba ayeuna barukat lain kaput tuh. Pek wae ari emak suka mah ka arema. Kaput teh ku emak barukatna ge sampingna pake ku emak. Gede ngari kamari mah apalna milu ngadaang. Nya gitu. Saeutik, saeutik. Yeuh, nyai nya ka bapak. Tong nanya nyaah, Pak. Lamun bapaknya ka Rika, ayeuna Rika supaya papegatan we cerai, Pak. Supaya buru-buru diserahkeun ku Kang Arma. Tangke Kang Arma poe minggu balik, bapak nyarita sing pantes. Da keur naon kieu ge atuh Pak, kadora-kadora ka kasalaki. Teh kuat yang seuri mah geura yapana masa malam jiba anu ti heula. Ari ibu teh keur di dapur we, keur marud ka apa? Heeh, ai salongkrong teh salaki maneh. Datang. Cenah atuh, heeh, bejangeun tong apana? Sok teh kadinya gampang seuri heula eta perlu heula caritakeun. Derek mah teu nyaho seuri ge, di dinya geus nyaho. Kumaha? Teu kuat aya geus seuri, heeh, salaki seuri ka teh ka dapur nya. Ari emak teh tong we marud hareupeun hau. Pokona teh ngarewa cenah atuh mah, papatahan we cenah ku emak. Peperihun nu sarupa cenah atuh mah, kemang-kemangna. Eta heueuh kok. Geus, nu kitu mah eta mah gubragna kana goreng. Kana goreng kana porno. Geus ngarti. Nyi, lamun nyai inget kana kewajiban nyaho kana doraka jeung pamali. Bapak, lamun bapak nyaho kana doraka jeung pamali, Rika buru-buru supaya diserahkeun ku Kang Arma. Kieu wae saumur-umur dari Rika moal atuh. Sarjan cek Kang Arma bulan ayeuna teu daekeun sugar bulan engke moal. Rika mah moal mah. Bapak moal. Ieu we urang mah era teh ku geus loba pamere na. Geus meulikeun kursi diukir-ukir coba. Geus meuli tekas, meuli toilet, duit oge sakali mere teh pan aya 50.000, 60.000, geus dijumlah teh 475. Tapi dak teri dong ditanya mah lakina teh kieu cenah. Keun wae mah cenah da sama hitung-hitung si dikoda teh kewajiban ka pamajikan kitu pokna teh. Jadi panang arema teh goreng da alus teh nyai cik bapak mah. Nya tapi teh suka. Teh we teu hayang. Sok korban perasaan kolot main ningali salaki maneh. Eta kumaha kabar basa ka Cipayung Bogor. Ini make daek nyai milu kana mobilna. Cing minta dongeng mak. Heeh tah kamari basa milu ka Cipayung Bogor. Nya abdi milu cing Kang Arma kana mobil. Kakaras umur hidup lain daek kapaksa. Tapi ka Cipayung teh pajarkeun boga dulur. Datang ka itu teh hotel mak. Hotel. Hotel teh paranti molor. Tuh sia mah ngomong gitu dah satu goreng-goreng lagi. Bicara ka uci. Terus kumaha nyai geura pek. Nya di Cipayung teh di hotel mah tiris teh hawana di ditu mah. Cipayung teh liwat Cibulan jalan di puncak. Terus Rek mobil teh eureun di hareup. Rika turun. Panto mobil dibuka ku manehanana. Tuluy tas Rika dicekel ku Rika. Rika teh diuk di hareupeun hotel. Cepret cenah kunci teh muka. Terus manehna asup ka hotel. Arma. Nya Arma teh. Cek Arma teh sorakna anu dumareda sarta bangun anu panjang harapanana. Rik ka dieu cenah. Terus Rika tuluy asup ka hotel. Manehana keluar. Mama anu meureun nekat cai heula. Sabot mana di luar jepret we hotel dikunci ku abdi. Abdi menuju sorangan. Manehana di luar we jeung bakat tirisan dari bajunya ka anu. tuh dongeng nama Andoraka atuh kitu mah. Ai dung maneh kunaon li camel kitu? Heuh eta we karunya nya ka anu meureun di luar Gusti nu agung. Ngeukepan anu. Nah, maneh teh Rika nu kitu-kitu teuing.
teu hayang ge atuh. Moal mah. Boro-boro paantel kulit, paantel kesang abdi teu hayang singkat arma. Sumpah Gusti nu Maha Suci nyaksian. Sumpah pemijeng langit nyaksian. Abdi teu suka. Baik wae Bapak maksa abdi kudu sare jeung Kang Arma ngabunuh diri, Pak. Geus lama tungtungna kitu kudu kacai. Jung. Nya, atas. Geus. Mak. Nyai lah. Moga budak teh ku kitu apana? Disebutkeun salah nyieun da tengah haja. Ah, ayo ngomong deh. Karena nyin lain urang nu ngadamel mah. Saha atuh? Gusti. Gusti teh hakikat, syariatna urang nu nyareatan ngadamelna budak. Ngomong deh. Menit tarik jeung kagorengan di teteh. Allahu Akbar. Lah, Bapak ge cara salat maghrib ieu teh. Maaf coba samping. Nya. Pokoknya Kang Nurman sing percaya karena keyakinan jeung suci murnina janji abdi kan. Abdi sumpah tiba heula ge kalawan janji moal aya lalaki anu berang penting ka impisata jadi idaman hati iwati akang pribadi. Akang ulah punung engkang ulah benuh jeung tersinggung. Lamun abdi ngecapkeun kitu kan. Raksaat Production. Rika. Akang ngarasa bagja lamun anjeun bisa nyarita kitu. Tapi di satu kangen bagja eta akang ngarasa doraka. Akang teh makhluk hirup anu samartabat jeung makhluk-makhluk anu umum, anu lian, anu ngancik di kolong langit ieu. Jelema kabeh sarua boga rasa jeung rarasaan. Jeung budi rumasa. Tapi kalau lobaan jelema geus jadi istilah sabagian leutik henteu sabagian gede mah. Nyaho eta teh salah tapi dipigawe. Nyaho ieu teh bener tapi diatep. Lebah kaluarna carita memerelek jeung pinter pertengtang jeung ganang keur batur. Lebah keur sorangan mah poek ngongkling buta radim peteng dedet buta rata. Hese curug hayang nuju ka sorangan mah. Da rata-rata sok duduhkeun ka batur wae. Maksud engkang? 4 bulan anu kaliwat Rika geus rumah tangga jeung Arma. Tapi abdi teh suka. Kunaon lamun teu suka Rika make kawin? Rika. Kang Nurman baheula janji ka Rika. Moal neangan pi pamajikanan deui. Rika kungsi janji tah leungeun nu katuhu eta ditumpangkeun ka leungeun akang. Waktu urang di sisi basisir. Tuluy lelempangan ka jalan Cihampelas, nama waas kana hate. Kungsi nyarita Rika ge. Sakumaha digantian ku emas permata berlian jeung inten moal leungit. Bakal kasasar ka dompar lamun teu bisa laksana kapidurian. Dina buktina Rika kawin. 4 bulan anu kaliwat Rika memang kawin ka Kang Arma. Tapi Percaya. Sarjan Rika teh nyarita. Percaya. akang teu percaya kana kasatian abdi. Lamun abdi teh nyaah, teu satia, teu simpati. Abdi moal sanggup masrahkeun. Geus. Akang geus teu percaya ka Rika.
Tapi hukumna akang doraka Rika. Rika teh boga salaki. Tapi ente doraka Kang. Entah nyokot hukum batin. Urang mah can ngarti hukum dunia we. Pantes Rika masrahkeun eusi hate jeung eusi Geus, Rika teh. geus. Rika. Ngarasa bagja jeung utama. Diterimakeun kedua leungeun kenca jeung katuhu. Waktu Rika ikhlas sarta ridho rela masrahkeun naon anu dipenta ku akang. Pertanda Tanah abdi teh simpati Kang. Padahal lamun Kang percaya jeung salaki mah boro-boro kitu. Boro-boro kitu jeung salaki mah Kang. Teu sudi katanya banget ge. Icin dengan si alamat teh. kunaon geuning ceurik. Akang juga teu bisa na. Taya panarima anak pisan kana anya abdi. Akang poho. Sing inget waktu akang nyiritan. Sarta akang pernah ngomong, lamun teu dibikeun ku Rika akang bakal anu-anu. Bakal putus hubungan. Rika penting haritan teu kapaksa. Rela masrahkeun nu dipenta ku Kang Nurman. Sareng Rika boga salaki sabab sumpah diri Rika. Ieu diri Rika Kang pahit jeung hirup bakal dipasrahkeun ke Kang Nurman. Salah Rika. Salah kumaha Kang? Make nyanggupan anjeun kawin jeung Arma. Padahal sarjana bulat belit kecap kolot. Ya, memang lo bating sponsor. Ti ditu kitu, ti dieu kieu. Anu akibatna akan sorangan curjeun katinggalin. Anjeun kawin. Kawin ukur ngaranna Kang, bunga jeung bahagia mah henteu. Piraku akang teu ningali waktu abdi keur diukna puade 4 bulan nu kaliwat. Waktu abdi keur disawer, waktu tengah pentingna keur hiburan ningali akang ngaliwat teu ningali cipanon abdi. Sumpah, akang teu percaya. Cokot Quran. Cokot, lamun Rika geus pernah sumawana sare Kang. Daek sate mencetan ka akang. Daek sate ngusapan ka akang. Unggal akang balik gawe geuning ku Rika sok dipencetan. Belaan sepuh salinung ti indung bapak. Sepuh salinung ti salaki. Banyak akang. Tapi akang gak panarimaan. Ulah salah paham Rika. Akang lain teu narimakeun kana kanyah maneh. Mane-mane Kang. Ku aya geus asa-asa. Asa ka pamajikan. Tong kagok si lain we atuh. Seri disak seri. Seri senyum. Seri Rupa-rupa akang mah loba pisan sandiwaraan. Kamari aya jelema tiluan ka dieu. Geus moal salah maknya makanya ka dieu. Wen hubungan heula we jeung akang. Teu naon. Ayeuna Rika 4 bulan nu kaliwat perkawinan batal antara akang jeung abdi. Abdi kawin ka Arma teu suka Kang. Kumaha Kang? Ayeuna harapan akang. Akang sabar kali nyarita. Rika buru-buru minta diserahkeun. Adi hayang laksana maka akang. Pake nyebut ari hayang laksana. Akang teu narimakeun naon nu dibikeun ku abdi. Duit bisa neangat. Harta bana bisa ikhtiar tapi bisa rupa Kang. Geus noda hancur mas. Katarima ku akang Rika. Hampura akang.